Assalamualaikum, nepangkeun nami abdi Arlina Filiani ti kelas 10 IPS 1. Arek nyampekeun ngeunaan pancegahan abdi ngeunaan virus COVID-19 atawa nu disebut virus corona. Nu kahiji nyaeta ngadahar kadaharan anu gijina saimbang, oko sayur, buah-buahan, susu, jeung anu sejenna. Nu kadua nginum cai bodas atawa cai haneut bodas sesering jeung loba-lobanya. Terus nu katilu ngagunakeun masker lamun nu gering arek indit kaluar imah, abe virus-virus nu aya di manehna teu nyebar ka jalmi nu sejen. Nu kaopat ngumbah leungeun sesering mungkin, abe virus-virus nu aya di leungeun teu nyebar ka mana-mana. Lamun keur aya di luar imah ngagunakeun hand sanitizer. Nu kalima ngalakukeun olahraga rutin atawa pamanasan awak, abeh awak teh sehat jeung seger. Nu kagenep ngalakukeun panjemuran awak minimal 10 menit atawa leuwih kitu. Kitu wae nu bisa abdi sampekeun ngeunaan pencegahan abdi ka virus corona ieu. Lamun ngarasa aya gejala-gejala atawa aya ngarasa teu ngareunah awak kos ngarasa virus COVID-19 ieu, segera we indit ka dokter abeh dipriksa leuwih lanjut. Kitu wae nu bisa abdi sampekeun, kurang leuwihna mohon dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.